Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng ratna kena cocoba bagian kalima. Ieu yasana Ki Masram. Sateu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu name sumping ka ieu channel, tong hilap klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng Mang Cecep Goro Bacep di-share atau napi dibagikeun ka pamirsa anu sanesna. Teras dina masing-masing deskripsi video aya tombol toko Mang Cecep Goro Bacep, eta tiasa painten ku pamirsa sadayana di titenan aya naon wae painten barang-barang anu disayogikeun dina eta link. Mudah-mudahan we atuh pangintennya aya anu sapagodos sareng pamirsa sadayana. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Geus kitu mah tante nonih balik deui ka Bandung, maksudna rek ngadu milik duit sesa teh rek dipake modal dagang. Mimiti wawarungan tapi rugi jeung rugi wae, ganti dagang lotek kitu deui rugi. Terus dagang comro diiderkeun ku sorangan tetep eueuh batian. Nepi ka akhirna duit teh beak dipake dahar sapopoe, persis menang 2 bulan duit ledis teu nyesa pisan. Tidinya asup ka pabrik tinun ngadon digawe menang 2 minggu, kaluar deui da pabrikna bangkrut. Nya nepi ka titis tulis bagja awakna tante nonih alias Popon jadi galandangan bari jeung nandangan panyakit menang sabulan. Sare di emper toko atawa di kolong sasak dahar oge aya manggih aya henteu da puguh ngan saukur ngandelkeun mulungan. Aya nu miceun meureun dahar mun eueuh kapaksa beteungna dikosongan, paling oge nginum jeung niupan angin. Waktu dicarekan ku Rahmat oge tante nonih teu nyahoan teu nyangka mun eta jelema nu milu ngaruksak kana kahirupanana. Eukeur mah panona geus lamur katambah teu nyidik-nyidik da ngarasa sieun tea. Teu sangka hirup aing teh nepi ka sarupa kieu. Awak ruksak banda beak. Geus kieu mah eueuh nu daek nyambat, sigana teh ngarewaeun kabeh. Karasa ayeuna mah geuning. Kieu ari jadi jelema nu doraka ti indung bapa teh. Teu geunah karasana, padahal aing teh geus insap rek menta dihampura. Tapi naha ari aing insap indung bapa aing geus taya di kieuna. Naha eta kitu hukuman ka diri aing, ambeh aing leuwih insap, leuwih nyeri, leuwih sangsara. Eueuh gunana insap oge. Da indung bapa nu kuduna ngahampura geus eueuh di alam dunya, aing tetap nanggung dosa, aing tetap doraka, aing tetap kudu narima hukumanana. Sakieu oge ku aing geus kacida teu kuatna, komo meureun mun engke. Di dunya keneh geus sakieu, komo engke di akhirat. Duh Gusti, mugi Gusti masihan ampun ka diri abdi. Mugi segala dosa perdosaan abdi dilebur. Ieu abdi tos teu kiat nandanganana. Reup manehna peureum ti paparakat, ari nyah beunta cipanon mani murubut ragragan kana pipina. Ieu teh meureun wawalas tina kalakuan aing anu katukang. Memang aing teh geus salah tincak, salah milih jalan. Aing kagilaan teuing ku dunya, nepi ka aing boga sifat adigung gede hulu. Era rek ngaku ka indung bapa, da sieun turun harkat darajat.
ari ayeuna buktina aing jadi sarupa kieu. Hirup henteu, paeh henteu. Duh, tobat Gusti. Abdi bade tobat, abdi bade ampun. Ieu abdi tos teu kiat. Geus kieu mah eueuh saurang oge nu daek nyambat narima ka diri aing. Ku batur kalah dihina, disisia, disebut sampah masyarakat. Tapi ari dipikir deui, dasanyana aing teh geus eueuh gunana hirup oge ngadon ngarurujit batur. Duh, mak. Duh, apa? Ampun teuing abdi teu kiat. Tibatan abdi kedah disangsara kieu. Sae abdi dicabut nyawa. Mangga abdi rela itung-itung keur nebus dosa ka emak sareng ka bapa. Duh, Gusti, mangga geura cabut ieu nyawa abdi. Tante Noni cerik ngeguk-guk bari nangkuban nyuuh kana batu. Kakara harita mah karasa nyerina sangsara dorakati indung bapa teh. Cek nu ngarang ieu lalakon Tante Noni terus jadi galandangan awak ruksak beuki mewetan pakean teu boga hiji-hiji acan kapaksa make babajuan anu tina kardus atawa koran. Ku kalakuan manehna sorangan Tante Noni anu sakitu beungharna teh bat jadi sangsara leuwih ti sangsara. Hirup jadi galandangan teu puguh cicing teu puguh dahar ceuk nu sawareh mah jadi sampah masyarakat nu eueuh pisan gunana tur hargana. Urang tunda heula lalakon Tante Noni alias Popon. Ayeuna urang ngagarap deui lalakon Ratna. Ti sore keneh kaayaan alam haleungheum langit medem katutupan ku mega hideung kilating burinyai di barungku sora gelap manidor dar patembalan. Repeuting di jalan pasir kaliki kacidati iseunana unggal imah geus sepi jelemana ngaringkeb maneh di jero komo di imah Ratna mah ti iseun kabina-bina. Demi harita Ratna keur diuk di kamarna manehna teu weleh ngalamun nyipta-nyipta nu jadi salakina. Sakapeung ngarahuh sakapeung nyusutan cipanon nu nyak celakaan. Kira jam 7 harita teh panto aya nu ngetrokan horeng Rahmat anu rek ngajalankeun maksud jahatna. Punten, cek Rahmat pepuntenan bari lenga-lengo nempuan ka jero tekung silila kadenge sora sendal. Kolotrak panto dibuka ku Ratna. Bray, pok bae nyarita. Gening, mangga calik, cek Ratna ngabageakeun. Sup Rahmat ka jero gek diuk sakedapan mate nyararita kakara sanggeus lila Rahmat kamimitian. Ade hujan rupina mah ye, angin mani ngagelebuk. Rupina mah cek Ratna mairan ret netep kasemahna. Henteu angkat-angkatan neng. Rahmat balas netep beri nyeh imut. Ser, sebelah hatena nyeblak ting kalepar. Henteu sanes perkawis pun lanceuk teh kumaha. Tembah Ratna bari terus nanyakeun perkara nu jadi salakina. Oh, mohon menawi wengi-wengi dibujang ka dieu teh bade aya nu ditaroskeun. Rahmat mimiti sadar deui. Mangga bade naroskeun perkawis naon? Eta waktu di bioskop teh neng ningal jalmi nu dicuriga atana pinte menawi aya nu dicuriga neng apal keneh kana rupina. Rahmat mimiti ngajalankeun siasatna. Dukanya mung kanu kagungan loket nu apal teh sareng kacalo wae panginten. Ratna bari ulang mikiran kajadian anu geus mawa sajarah kana kahirupanana. Nu sanesna manawi aya deui, Rahmat terus nanya, teu beda ti detektif ulung anu keur mariksa bandit. Teu aya, mung anu cakat sareng abi mah seueur nanging teu aya nu apal hiji oge. Nah kumaha kitu? Kedah diparios, margi nu jahatna mah tangtos anu cakat sareng neng. Ta abdi tadi siang teh tos mendak laratan di mana ayana penjahat ulung nu sok biasa operasi di alun-alun. Ku abdi bade ditaros. Da pasti penjahat kitu mah aya sangkut pautna sareng perkara tuang raka. Rahmat nyaritana teh meuni siga nu nya. Janten tos kapendak jalmina teh Ratna semono atoh ngadenge penjahatna geus kapanggih teh. Parantos mung teu acantang tos manehna nu ngalakukeunana. Margi abdi oge teu acan yakin mung bade diparios wae heula menawi kengeng katerangan.
Saha urang mana? Ratna semunu teu sabar. Urang dago meuli ayeuna pisan ku abdi bade didongkapan. Rahmat masang eupan kabeneran Ratna make baju sare nu ipis atuh pugusa kujur awakna kataranga langkang. Hari guna meninyeungseng wuwuh nambah Rahmat beuki kumetap beuki ngageremet geregeteun. Mugi-mugi wae atuh sing enggal hasil. Ratna bari ngalauk tungkul manehna atoh ka bina-bina ngadenge kitu teh. Saena mah Neng oge kedah ngiring ari margi kanggo saksi datang tos Neng mah kenal upami sagelaras manehna anu jahatna teh. Dina leresan ieu mung Neng nyalira anu terang kana hiji-hijina jalmi anu caket sareng Neng. Nah leres waktos harita teh manehna aya caket sareng Neng. Upami leres tos moal lepat deui nya manehna pisan anu jahatna teh. Da manehna geus jadi dedengkot garong. Rahmat nyaritana teh meuni teu sirikna ngolo-ngolo. Janten abdi teh kedah ngiring ka ditu teu tiasa kitu upami enjing deui supados salse sareng ayeuna mah tos wengi tur bade hujan tembah Ratna bari neuteup. Kalarasan pisan manehna ayeuna aya da upami siang atanapi sonten mah manehna operasi janten sesah dipilarianana. Rahmat siga nu maksa sangkan Ratna milu harita memangna ieu teh akal jahat Rahmat anu maksudna rek nyoba ngadoja iman Ratna. Ari Ratna teu boga curiga manehna percaya 100% yen Rahmat teh detektif nu rek nulungan kana kasusah anu rek bela ngabebaskeun salakina. Kumaha atuhnya da abdi mah hariwang rumaos sifat awewe anu lemah. Abdi sok sieun kumaonam komo ieu bade kasarang penjahat. Ratna nembongkeun ka hariwang. Neng teu kada hariwang teu kada sieun abdi nu tanggal waler ngajagi kana kasalamatan Neng dan Neng mah mung saukur janten saksi. Nah leres manehna teh aya caket Neng atanapi henteu tos wae tugas Neng mah mung sakitu. Upami itu ngalawan atanapi ngabantah mah abdi bagianana. Rahmat kawas nu nya. Jap Ratna jempe teu nyarita deui hate sabil antara daek jeung henteu sakedapan Ratna ngahulang ngarasa bingung. Daek kumaha teu daek kumaha ari daek da puguh hariwang jeung ngarasa ragab. Pedah kudu indit paduduaan. Ari teu daek sarua bingung sieun salakina teu bisa katulungan. Tapi akhirna Ratna milih daek da manehna nimbang kajen teuing capek saeutik asal salakina bisa buru-buru kabebaskeun. Bade sareng saha angkatna teh? Tanya Ratna bari neuteup ka Rahmat nu diteuteup katara marahmai sabab yakin maksudna bari salaksana Ratna daek milu harita. Duaan sareng abdi Neng teu kada hariwang sing percanten wae ka abdi. Tembah Rahmat ngegedean hate Ratna. Mangga bade angkat ayeuna mah. Sae ayeuna supados sonten keneh. Antos heula atuh sakedap leos Ratna asup ka kamarna ngadon disalin pakaian teu kungsi lila geus kaluar deui. Make rok mini beureum ngora di baju haneut semet tuur. Jadi mini nu ti jero mah teu katingali katutupan ku baju haneut. Buukna tetep dibuntut kuda teu dirobah, diwir semu beureum dipulas ku lipstik, langgeor teh lempang ka hareup meni ngagandeang lir macan teunangan. Rahmat olohok teu ngiceup-ngiceup hate ngalaper jantung mimitir atuh dugdeg kawas aya nu ngeundeurkeun. Tetela Ratna teh katingalina kalah beuki geulis we sakitu dangdan sakedeung. Tapi kageulisanana tetep aya. Teu daek leungit malah ceuk Rahmat mah moal aya awewe nu panggeulisna iwal ti Ratna sorangan. Rahmat ngarenghap narik napas panjang dayagdag nyarande panon mah teu lesot tina awak Ratna. Aduh, Masya Allah, bagi gelis wae yeuh widadari teh. Moal paeh panasaran, da sakedeung li oge ku aing kapimilik, kitu ceuk gerentos hate Rahmat. Ratna teu malire ge ku wae diuk deui, pok deui nyarita. Mangga atuh bade angkat ayeuna mah, abdi tos siap. Mangga, sawios kitu pemikana oplet, ceuk Rahmat. Da puguh manehna mah teu boga kendaraan, matak nawaranana oge kana oplet. Hatena mah nyenghel seuri.
tekedah karena oplet da aya mobil tiasa nyepeng setir tiasa tembak Rahmat atoh pedah rek mawa mobil sedan. Mangga atuh urang ka garasi. Ratna bari terus keluar. Rahmat nuturkeun ti tukang jepret pantau dikuncikeun. Geus kitu mah terus muru ka garasi mobil. Mangga ieu koncina. Ratna ngasongkeun kunci kontak ku Rahmat di tampanan sup diasupkeun. Grung grung mobil disada. Sup kana persenelang hiji geleser mobil maju leok mengkol terus nyemprung ka kalerkeun. Di dagoana teh dipalih mana? Ratna nanya tambah weuh teuing picaritaeun nanyakeun tujuan detektifna. Caket malik palih kaler sakedik tembak Rahmat leungeun nyekel setir tapi panon ngareretan wae kagigir api-api diukna rada ngised. Tel karenyed awakna sakasetrum pedah wae paantel jeung awak Ratna. Ratna ngised diukna ngajauhan tapi teu ngatarakeun teuing manehna tetep hormat tetep nembongkeun budi nu hade. Duh angin meni ngagelebuk bade hujan rupina mah kumaha neng teu ngaraos tiris ceuk Rahmat. Henteu aduh leres wae nya tos girimis. Ratna mairan bari leungeunna dikaluarkeun nya wae hujan mimiti turun gancang kaca janelana ditutup-tutupkeun. Beuki lila hujan beuki ngagebret gede mobil geus aya di jalan dago tapi masih keneh terus nyemprung ka kalerkeun. Sedang kaayaan geus kacidati seunana jarang katingali jelema nu ngaliwat mobil ogengan hiji dua. Tebih keneh ieu teh Ratna bari netep katara paromana jadi robah hate mimiti boga curiga gede kasieun gede kahariwang timbul rasa kaduhung daek milu daek diajak ku sang detektif. Sakedap deui oge dugi tembak Rahmat tenang nakeran. Aya moal jalmina rupina mah urang teh moal hasil margi diganda aya oge tang tos karulem cobi wae geura tos sakieu ti iseunana katambi hujan deui. Mudah-mudahan wae hasil tah geuning tos dugi ceuk Rahmat bari leok mengkolkeun mobilna ka gang nu aya wetaneun jalan asup ka jero kanu tiiseun jeung imah di dinya mah katambah rada geuman mata keung. Raga mobil eureun dinu rada singkur Rahmat malik ngareret ka Ratna pok wae manehna nyarita. Mangga neng urang lungsur di dieu itu palih ditu rorompokna teh mangga mengpeng hujana teu patos ageng. Ratna teu ngajawab teuing kunaon manehna bet jadi hoream hatena boga kasieun gede kacurigaan. Neng tos dugi mangga geura lungsur. Sawios atuh abi mah ngantosan wae di dieu teu kiat lah angin tembak Ratna mere alasan teu kuat ku angin. Janten moal ngiring ka ditu kumaha atuhnya. Omong Rahmat terus ngahulang kawas anu keur ulang mikir. Moal bade ngantosan wae abi mah di dieu tembak Ratna manehna tetep moal milu tetep rek ngadagoan dina mobil. Tiris pangintennya ceuk Rahmat bari netep antep hate geus nerejelah hayang geura gabrug wae ngarontok Ratna. Muhun sok teras udur ari kahujanan teh. Saya atuh ngantosan oge upami tiris mah mangga ieu lumayan kanggo ngahaneutkeun awak. Rahmat bari ngodok saku calana ngaluarkeun soklat jeung permen mentol sok dibikeun. Ku Ratna di tampanan sok ditunda gigireunana manehna can wani ngadahar daerah meureun. Hatur nuhun tembak Ratna tanggah neuteub ka Rahmat. Antosan sakedap berebat Rahmat lumpat teuing ka mana losna dah puguh poek teu katingali. Ari Ratna cicing dina jero mobil sorangan awakna ngadegdeg da puguh tiris teh. 1 menit 2 menit nepi ka geus aya saparapat jamna Rahmat can datang keneh atuh Ratna mani geus keseleun ngadagoan. Nah ieu teh lila-lila teuing moal kitu urusan heula mah atawa garelut heula. Jeung aneh ieu hate bet jadi dugdag marah mir kieu kawas-kawas anu rek menang musibat jeung tiris deui mani eueuh nu haneut-haneut. Aya permen mentol cing rek diasaan tapi
Moal kitu ieu teh permen perangsang mah. Piraku deui polisi nyieun peta goreng mah. Ceuk gerentos hate Ratna bari kop kana soklat. Am di dahar beak saparapatna tuluy kana permen mentol am deui di dahar. Tuh ayeuna mah rada panas-panas awak teh. Moal tiris teuing ari ngadahar mentol mah. Am deui nepi ka permen mentol nu segede indung leungeun teh geus beak 5 siki. Awak haneut teh tiris teuing. 10 menit saenggeus ngadahar permen mentol Ratna nyang saya awak jadi karasa laleuleus teu puguh jeung hatena ngalalapar. Jejantungna ratug rasa birahi nu geus lila teu karasa harita timbul deui meuni rongkah. Leng titinggalianana ting saria kararoneng bibir kutap ketap panon celeuyeuk kawas nu geus tunduh. Keur kitu Rahmat datang sup ka jero ret ka Ratna. Hatena yakin yen Ratna teh geus keuna ku obat perangsang atuh nyeh wae manehna seuri sorangan diuk ngised ngadeukeutan bari panon anteb neuteup ka Ratna. Tadina mah di deketan kitu teh Ratna gancang ngejat tapi ayeuna mah cicing we teu ngayakeun reaksi. Kumaha kapendak ceuk Ratna bari neuteup sayu ingetanana setengah eling setengah henteu. Ieu teh tina gara-gara obat perangsang nu di dahar loba teuing. Nuju diincer keneh urang antosan wae di dieu nembe oge bade kacerek mung manehna kabur deui ceuk Rahmat ekol. Padahal mah teu naon indit soteh nyumput tukangan mobil rek nyaksian reaksina Ratna ari pek maksudna mawa hasil nu nyugemakeun pisan. Henteu tiris ceuk Ratna manehna malik nanya kawas nu geus loma wae kasang detektif teh. Kantenan wae tiris mah ieu angin meuni nyelecep kieu sareng hila puguh teu ngabantun mantel. Rahmat bari ngised deui ngadeukeutan tah awakna pantel jeung awak Ratna. Atuh puguh manehna ngalenyap deui. Anggo we atuh mantel abdi. Tembar Ratna bari porosot mukakeun baju haneutna song diasongkeun dibikeun ka Rahmat. Sawios lah ari neng bade nganggo naon. Saurna tiris ari dipasihan acuk haneut alim. Mangga anggo tong isin-isin da teu aya sasaha. Sanes mung urang duaan nu aya di dieu teh sok lah gara anggo. Rahmat nampanan baju haneut tapi kumanehna teu dipake kalah lung dialungkeun kana jok tukang. Ret wae neuteup ka Ratna diteuteup ti luhur terus ka handap bibir anu sakitu ambucuyna ngubuh nambah Rahmat beuki ku metap. Ret kana harigu meuni nyeungseuh ngajumpluk kawas gugunungan kacipta semu peungkeur geus moal beda rasana ti buah gumading. Ret kana imbit sakitu demplona ping-ping ngagelempong atra teu katuruban da puguh mini nyingka beka luhur. Ningali eta kabeh Rahmat ngadegdeg aya hayang aya sieun maklum manehna mah bujang keneh can pernah gaul loma jeung wanita. Memang harita mah Ratna geus teu ingat kana nanaon sagala kahariwang jeung kasieun bet ngaleungit eueuh tapak-tapakna acan. Ayeuna mah jadi timbul nafsu malah teu tahan ngabendung kahayang nu beuki motah. Upami abdi nyebat akang moal sawios-wios, moal bendu upami disebat akang atau napi engkang. Teu langkung neng eta mah tembar Rahmat ngeleper. Engkang nah teu ngaraos tiris engkang teh eta dipasihan acuk haneut oge geuning mani teu dianggo. Kantenan tiris mah mung acukna teu lebet sawios kieu wae supados singset. Engkang pendak henteu anu dipilari ku engkang teh. Pendak neng enjing oge tiasa diusut di kantor. Tirisnya engkang raos ya upami aya di bumi mah heug aya coroge. Aduh ceuk Ratna bari reupeurem nyah bentak kawas nikmateun pisan. Rahmat teu nembalan manehna ngawanter-wanter maneh nyekelan leungeun Ratna nu dicekel teu daek ngejat kalah males netep siga nu nangtang. Lalawunan dengan Rahmat ngagalasar ka luhur keup nangkep belit dina cangkeng Ratna nu ditangkep tanggah bari maletet dug ngagelehe kana tak-tak Rahmat. Atuh puguh Rahmat beuki dugdag teu puguh. Aduh kitu pangaruh ieu mah nya pamiarsa naon cenah obat perangsang. Usum ka pungkur mah panginten nya. Alah. Duh, engkang tiris abdi mah Kang.
Sami Neng akang oge tiris ceuk Rahmat bari nyekelan kadoratna sakedapan sirih tetep ngadu imut solongkrong banget Rahmat kawas anu disurungkeun pol bibirna nyesep bibir Ratna karawak lengan Ratna pindah ka luhur melit kena beheung Rahmat celepot duanana ngarenghap bluk hep cenah. Akibat obat perangsang teh Ratna jadi tibalik lemah manehna lat poho kana pribadina geus teu ingat kana maksud tujuan nu sabenerna hari tangan kari leulesna sumerah ka lalaki nu geus jelas rek ngaruksak ngancurkeun rumah tanggana. Tapi setengah jam ti harita sanggeus Rahmat narima kapuasan ti dirina Ratna sadar kana sagala anu geus dipigawena sadar yen Rahmat teh nipu dirina. Gebeg Ratna ngagebeg ruas lain dikieuna mun kongang hayang cerik jeceritan tina ku ngarasa nyeri jeung kaduhung geus ditipu dicucungah ku Rahmat. Reup Ratna peureum rarasaan bumi alam asa muter tungkeb nindihan awakna hate jumerit cerikna maratan langit ngoceak maratan jagat kanyeri kaduhung jeung kaambek pagalo jadi hiji awakna Ratna ngaleper ret netep ambak nyedak tanaga midak manehna geus gregeteun hayang gerak korowok wae nyerekan lalaki nu aya hareupeunana. Ayeuna Ratna sadar kana kaayaan nu sabenerna tetela ceuk pikirna Rahmat teh lain detektif lain alat negara nu arek ngabela ngabebaskeun salakina tina panjara. Tapi pasti jelema nu rek ngabengkahkeun kana katengtreman rumah tangga jelas kabukti ku kalakuanana nu pinuh nirca. Ratna bener cerik dina batina kaduhung segede gunung geus daek dibabawa ku Rahmat. Da lamun mah hayang cerik jejeritan. Sabalikna Rahmat sanajan geus kitu oge manehna tetep tual-tuel siga nu penasaran keneh. Neng, kunaon katinggalna teh mending ngadeg-deg sapertos nu tiris. Mangga atuh geura dianggo deui ieu mantelna. Ah, henteu Kang, henteu tiris. Nu leres tembal Ratna pondok pisan. Gening meuni norok tok sok geura dianggo bilih lebat angin keh. Sawios Kang, Ratna ngeluk bari sumunu gregeteun pisan. Jep deui jampe teh nyarita nu kadenge iwal teh hiliwirna angin jeung ting korosakna dangdaunan dipirigu sora jangkrik anu ngikrik disenggakan ku sora bulk wuwuh tambah keeng batak ting puriding bulu pondok. Tapi ari pikeun Rahmat mah teu keeng teu sieun kalah atoh we nu aya da boga rasa bisa jongjon laluasa neruskeun pamaksudanana kalawan moal aya nu musik ngaganggu. Lalaunan Rahmat ngised ngadeukeutan deui Ratna atuh Ratna rada muringis tapi teu bisa kumaha da ngalawan oge moal matak aya untungna kapaksa manehna cicing bari mikir neangan piakaleun. Neng, ceuk Rahmat harosos. Ratna teu nembalan manehna tetep tungkul ngan katarawe awakna beuki ngaleper. Kunaon Neng teh? Rahmat nanya deui bari kap nyekel leungeun Ratna. Keeng abdi makan. Ratna api-api manehna tetep marahmai teu nembongkeun sifat teu panujueun ka Rahmat. Teu kedah keeng, apan aya Akang? Ieu Kang, melang di rorompok teu aya sasaha. Hariwang sok sieun aya bangsat. Aya bangsat mah Akang bagianana. Penjahat model kumaha, ku Akang mah moal burung katewak. Ceuk Rahmat agul. Percanten ari ku kitu mah mung Ratna teu bisa kebat. Mung kumaha Neng? Ah, henteu Kang. Ratna tungkol bari rada ngised diukna. Teu puguhnya Neng mah. Rahmat mimiti ngusapan leungeunna Ratna diukna ngised deui. Kang, naon geulis? Rahmat beuki wani. Teu Kang, atuh ulah kieu. Kunaon atuh Akang teh? Hareudang abdi mah. Piraku Neng hareudang pan sakieu angin tirisna teh Rahmat teu beunang dicarek malah bat kalah ngahajakeun pisan. Sing emut atuh Kang, nah Akang teh teu sieun dibendon ku Gusti Allah. Neng mah make nyarios kitu sagala kap leungeun Rahmat kana tak-tak barang bibirna rek operasi Ratna gancang ngahalangan ku ramona bari pokna teh. Kang,
sing emot atuh. Ratna bari dibarengan ku hate nu pinuh ku kagemper, ratu geus teu puguh rarasaan. Akang oge teu gelo. Akang manyaakan neng teh. Gebeg Ratna ngagebeg barang ngadenge caritaan Rahmat kitu teh. Tetela ceuk pikiran Ratna teh jelema jahat. Ku eta pisan Ratna terus ulang mikir-mikir kumaha pipetaeun nying hareupan jelema nu samode Rahmat. Ari Rahmat mah teu boga curigana naon rasana mah Ratna teh bener wae ngahatean. Teu boga curiga mun Ratna geus sadar geus lesot tina pangaruh obat parangsang. Nyaah kumaha akang teh? Muhun nyaah. Teu kahartos ku abdi mah. Sok api-api wae neng mah. Laras Kang, abdi mah teu ngartos. Rahmat beki geregeteun sakilat teu ngeuna malikeun awak Ratna. Kap Ratna ditangkep bari didedetkeun. Neng, akang penasaran. Sadar Kang, sadar. Aduh, Ratna ngarahuh bari muringis. Ratna terus ngarejal tapi ku Rahmat kalah beki dipageuhan ditangkepna. Akhirna Ratna teu bisa walakaya. Nafsu Rahmat kahudang deui malah leuwih rongkah tibatan tadi manehna geus nekad rek maksa merkosa deui kasucian Ratna. Sakicep Ratna manggih akal terejel-nerejel bari pok nyarita leuleuy. Waktosna kabujang see pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.